Watch your theories catch fire. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when Kian Santang. Kian Santang teh putra Prabu Siliwangi anu katelah gagah tur sakti. Di Pajajaran malah di Pulau Jawa teu aya hiji oge jalmi anu bisa nandingan kasaktena. Dina hiji waktos Kian Santang ngadeuheus ka Ramana. Unjak kan yen dirina hayang ningali getih sorangan. Hayang tarung ngadu jajaten. Tapi teu aya anu bisa nandinganna. Ngadangu kasauran putrana kitu, Prabu Siliwangi geuwat bae nyawuran para ahli nujum karajaan. Minta bongbolangan sugan aya jalma anu bisa nandingan kasakten Kian Santang. Ditanya kitu, para ahli nujum teh kabehanana ngabige, teu aya anu nembal. Ngan teu lila ujug-ujug aya aki-aki anu nyamperkeun ka Kanjeng Prabu. Kanjeng Prabu, kaula bisa nuduhkeun saha jalma anu bisa nandingan kasaktian tuang putra. Jauh pisan eta jalma teh ayana di nagri Mekah ngaranna Bagenda Ali. Kanjeng Prabu alik naor, aneh pisan samemeh ngajawab eta aki-aki teh geus ngaleungit duka ka mana ngileusna. Kian Santang pamitan ka Ramana Prabu Siliwangi sajamiang ka nagri Mekah rek nepungan Bagenda Ali sanggeus diwidian ku Ramana gejlik bae anjeunna akad ti Pajajaran. Leumpang ngulon muru kalebah panon poe surup. Bubuhan jalma sakti leumpangna teh napah kancang nyaeta leumpang dina kulit cai. Nyak gancang kaditu kakulonkeun. Barang nepi ka nagri Mekah, Kian Santang patepung jeung aki-aki nu keur ngiyuhan handapeun tangkal korma. Pek Kian Santang nanya, Ki, cing tuduhkeun di mana ayeuna Bagenda Ali teh. Eta aki-aki teh ukur melong, nages-nages kanu anyar datang. Pokna kalah malik nanya. Saha ujang teh? Kaula teh Kian Santang ti Pulau Jawa. Kaula hayang tepung anjeun Bagenda Ali. Cenah anjeun teh jalma sakti. Kaula hayang ngadu jajanten. Oh kitu. Yuk atuh tuturkan aki. Cek eta aki-aki ngajak indit tidinya. Kian Santang nuturkeun, tapi kakara oge sababaraha lengkah, aki-aki teh pok nyarita. Itu aki tinggalin. Cing pang nyokotkeun ujang. Kian Santang geuwat balik deui. Maksud rek mangnyokotkeun iteuk. Ari iteuk si aki teh nancleb deket tangkal korma. Barang eta iteuk dicabut, karasa beut pageuh. Kian Santang nyabut deui beuki bedas. Anger bae teu kacabut. Kian Santang mapatkeun ujian. Nyabut deui eta iteuk. Sataker tenaga. Aneh pisan. Lain iteuk anu kacabut teh, tapi kalah suku nu ambles kana taneuh. Kitu jeung kitu bae. Unggal manehna nyabut, sukuna kalah beuki mables. Kian Santang geus ngoprot kesang, iteuk anger teu bisa kacabut. Manehna mimiti boga curiga yen aki-aki nu boga eta iteuk teh tangtu lain jalma samena-mena. Keur kitu, aki-aki teh geus aya gigireun. Saha saeyeuna Andika teh Ki? Ceuk Kian Santang. Semu lungse, si aki ukur seuri ditanya kitu teh. Nya kaula anu diteangan ku Andika teh kaula Bagenda Ali. Ngadenge kitu, rumpuyuk bae Kian Santang nyuuh kana sampean Bagenda Ali. Manehna taluk, sadar yen kasaktian dirina ukur satungtung buuk. Upama dibandingkeun jeung elmu kawedukan Bagenda Ali. Kaula takluk sumerah diri hoyong guguru ka anjeun Baginda. Ceuk Kian Santang. Heug, tapi Andika kudu ngucapkeun syahadat heula asup agama Islam. Di harita Kian Santang asup ka agama Islam sarta terus guguru.